abring-abringan kuari kiai-kiai teh lebaran teh ke pendopo dibabagi kiai teh marawa kartu BPJS antri dipimpin ku Kiai Haji Fudoli anak buah ada lobanya antri di ditu teh sabaraha kana diberena pun klasifikasi caknya tuh nah ya jupain utul lamun di barere minarodu sarnangeun ngomong nage pohara ngalem nawa ilam yutau lamun teu dibere min haidahum yaskatun bararendu iyalah dunia dan dunia Masya Allah karim aduh ayo baca kiai dek kumaha munafekna tuh komo aja make DP segala rupa mah kiai naon teh kos itu rek ngaji make DP segala sakumaha ngridit motor ieu wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa illam yutu minha idahum yaskhatun tuh Masya Allah karim kurang dijadikan kori kugus ya Allah teh boga suara pamere Allah makrodna menang ngaji nang Allah keneh boga lirik-lirik jeung lagam ti Gusti Allah melalui ngaji alhamdulillah wari sok kaundang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nah ieu tegak-tegakkeun agama ja kiai ge loba nu jadi sampah lain polisi bae jadi kiai ge loba nu jadi sampah masyarakat ye diondang ngariung teu diondang nyalateun teu ayo coba duit teu gablegnya santri barali mingguan geus eureunnan tuh gara-gara asup Golkar baheula ieu mah geus ieu Golkar ieu kalau mah ngomongkeun Golkar ge bukan baheula Golkar nu ayeuna mah tuluy kejem racun bagi kiai ulah ngomong gitu ge hook jasa ulah malena naon masyaallah teu jadi sampah masa keur maca khutbah diturunkeun khutbah Jumat alhamdulillah turun alhamdulillahilladzi turun alhamdulillah turun aing teh hayang di khotiban ku sia aing mah ulah ngakhotiban batur heula dan sia heula turun aya aturan jadi imam diturunkeun keur maca khutbah gara-gara Golkar blonta Golkar nah ieu sih hade tah eta nangsa gerak Allah ilmu aya tetapi nyana teu ngamalkeun ka ilmu lantaran ilmuna dipake neangan dunia nah iya nyana malamun ceramah dibere rodu ngomong nage be eta mah barahan jasa wa ilam yutau lamun ceramah teh dibere idahum yaskhatun mengkerut bae teh daek ngomong di jalan ge ngarokon teu nginum teu supir nage bingung kok kiai jadi kos kiai sakumaha dikancing tapi wir horenganan amplopna ipis kiai munafik aduh Gusti Allah lagu ge ayat kunaon kejem-kejem teh karasana nyeri ayat nyeri ge kanu asli ya tuh aduh kanu teu tenang bae tuh teu sia teh mah biangna ya Allah ya Rabb mantak naon si tararenang urang diundang ku bupati datang jangan doakeun tapi ulah hayang pamerena ulah hayang ketika dibere cokot sia mah pajar lalagan we lain ieu banyak saya ngomong aing mah ulah hayangna tah ulah hayangna masyaallah kos ngariung urang ada ngariung kieu jadi ganjaran teh sia ingin ngariung tadinya Gusti jadikeun abdi ganjaran
atuh cak Gusti teh hayang naon sakadinyana abdi teh deuk ngaji jaya nu ngundang di samping ngaji di balik ngaji hayang naon aduh capek ya teh aduh hayang amplop jangan naon di amplop di beleuman ku Ki Pudol di amplop eusina tah bolak-balik oh mulai geus lillahi ta'ala Gusti teh mere ilmu ka abdi teh kabeneran aya batur ngabutuhkeun abdi naimkan lantaran sehat jeung eueuh gangguan abdi rek berangkat Gusti rek ngabejakeun ala kadar anu ku Gusti dititipkeun we ka abdi nyanggakeun sadaya-daya cenah hayang amplop dan teu abdi mah duit teu hayang dunia teh hayang lantaran amplop loba duit loba di imah kueh loba cau loba ambalaya teu kadahar di imah ge dina teh aya na ge lah tuh sapira nu kos kitu jang naoneun ieu mah abdi rek ngaji we Gusti tah lempeng tah geus lamun balik sasalamanna tegep tek balik ieu mah aya aturan datang deui sorban tinggaleun kiai ieu balik deui muhun cenah aya naon sorban ieu tinggaleun mah buru-buru bae hadena ka dieu deui kitu ih pohon panitia can mere amplop emang eta aduh baca kiai dek kumaha munafekna tuh komo aja make DP segala rupa mah kiai naon teh kos itu rek ngaji make DP segala sakumaha ngridit motor ieu wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa illam yutu minha idza hum yaskhatun tuh masyaallah karim kurang dijadikan kori ku Gusti Allah teh boga suara pamere Allah makhrajna menang ngaji nang Allah keneh boga lirik-lirik jeung lagam ti Gusti Allah melalui ngaji alhamdulillah ku ari sok kaundang Gusti meureun abdi teh dititipan suara ku Gusti teh uya uluk-uluk Nabi Daud nah abdi teh ieu teh erek piwarang ngaos di hiji lembu dalam rangka maulidan teh maksudna ngaji-ngaji keneh rajaban ngaji keneh abdi bade ngalengkahkeun suku Gusti rek ngajikeun mukjizat Gusti wahyu Gusti Al-Qur'an teu hayang nanaon ieu mah sugan bae ku pembacaan ayat suci Al-Qur'an budak-budak anu encan ngarti can bisa maca katari supaya manehanana hayu hayang belajar haju anu geus rada gede supaya tertarik kana makhraj-makhrajna abdi mah bisa teh sakitu be ku Gusti teh dititipan teh naon maca Quran tina makhraj-makhrajna supaya ku abdi erek dijelaskeun melalui maulidan ieu ya ade ngajelaskeun teh ngajelaskeun pembacaan ada be abeh batur teh oh jang maca Qur'anna bagus supaya ke batur bisa belajar teu abdi mah teu hayang naon abdi mah atuh beuki ngarokok rokok mah di imah ngahutang-hutang ge cenah ieu mobil kudu dibensinan atuh meuli di abdi duit mah aya ala kadar jeung sajabanan teu nah geus be tah be ngeunaheun ka kos kitu geus ngaji lagi ngeunaheun di denge kana bakal beda di denge kana bakal beda do tertarik bakal loba bakal milu takak kolbunu bersih teh bakal milu adapun engke balikna ala kadar di amplopan ih ulah henteu henteu tah ti aing siapa ulah nah henteu tah niat di imanan teu dibere eta mah kan urusan Allah aja dibere mah nah eta kan lain deui ngeunaheun ke bakal tah supaya kararitu tah maksudna tah supaya anu ngaji Quran dia sunah pan urang deuk ngaji maca Quran heula sunah dina Tambihul Muqtar itu sunah nah kemudian atuh ngajina kitu keneh bolak-balik urang teh supaya ieu bener jadi ganjaran kan ngeunah tah ieu makan lain
abring-abringan kuari kiai-kiai teh lebaran teh ke pendopo dibabagi kiai teh marawa kartu BPJS antri dipimpin ku Kiai Haji Fudoli anak buahna lobana antri di ditu teh sabaraha kana diberena pun klasifikasi caknya tuh nah ya jupain utul lamun di barere minarodu sarnangeun ngomong nage pohara ngalem nawa ilam yutau lamun teu dibere min haidahum yaskatun bararendu iyalah dunia dan dunia Masya Allah ulah aya cinta dunia sebab lamun cinta dunia bakal boga hasud jeung bakal boga hikduk bakal hasud jeung hikduk timbul persaingan Masya Allah karim ieu hayang ngalempengkeun hate ulah hayang dunia bae heulanan tah dunia mah hina kitu-kitu bae heula tah kitu-kitu titah kitu dunia hina kunaon dipake kahayang ilmu anu mulia anu bakal engke ditanya ku Gusti Allah di akhirat ieu kunaon ku aing haju dipake usaha jang neangan nu hina tolol amat ti aing kitu-kitu tadi di urang sia teh bisa maca Al-Qur'an sia teh bisa maca kitab sia teh bisa maca tafsir sia teh bisa maca Bukhari ieu teh mulia lain lalagaan teu sembarangan jelema dititipan kos kitu atuh kunaon haju kuari pake neangan dunia anu hina dunia mah tuh lain pakai neangan di teanganan lain kudu ku Al-Qur'anul Karim Quran mah tuh jang neangan sorga kunaon pakai neangan secuil dunia goblok sia tolol sia goblok sia tolol bolon sia awak pecit sia kuai care kanan nawa goreng care kanan titah kateng lamun cek dina bade ngaranna bade tajrid namun dina bade mah mun urang ngaju kudu Jumat atau Juhar makun aya bade tajrid teh nganggap diri urang teh dua wari aya di hareupeun urang plek tah dinasehatan tah urang teh nganasehatan urang seakan-akan aya di hareupeun urang eta tajrid ngaranna fokus urang kabungbulengan ku Kangjeng Nabi maneh teh make jeung ceurik segala rupa maneh teh make jeung teu sare segala rupa maneh teh make jeung teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum ku sebab cinta jasa ka seseorang nu aya di Madinah ku sebab maneh teh resep jasa ka jelema nu aya di Madinah make jeung pohara teu ngeunah sare teu ngeunah dahar datang ka henteu cager lamun teu kapanggih pohara amat maneh teh tak urang teh ya urang seakan-akan aya di hari urang mah ka Kangjeng mah tilok kitu mun kitu maka sarwiti kitu maneh teh kuari keur bobogohan kan jeung seorang wanita di Cikupang ngaran Sarwiti make jeung teu ngeunah sare teu ngeunah dahar emang kunaon gering naon zamaneh mah tuh lamun teh mah di take off ka dokter take off atuh turang mah nya salah lain check up take off cenah mah di take off ja sehat tensi bagus pake jeung teu ngeunah sare teu ngeunah dahar kunaon maneh teh jawab ada sesuatu yang terpendam dalam hati yang ini mah urusannya hanya aku dengan dia ini mah sangat rahasia orang lain mencaci maki biarin yang penting cintaku sebab wajahmu selalu ada di hatiku bibirmu ada di hatiku kicapmu ada di hatiku mana bisa aku tidur sebab engkau selalu menggoda senyummu selalu ada di hatiku mengapa demikian engkau cek urang teh tak ka urang keneh tah kan wae di hareupeun karena cintaku telah terbalas sehingga tidak bisa dipisahkan oleh badai
gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang dalam akan kuseberangi. Oma Irama datang. Nah, iyalah eta tajrid karana. Nah, urang ge mantak naon pituturan ka urang sia goblok. Wujudkeun diri urang di hareup. Sia teh dibere ilmu ku Allah. Menang mondok pesantren 10-20 tahun. Sababaraha pondok pesantren ganti-ganti pondok pesantren. Kuari sia geus bisa maca tadina ngan amil doang naik ka jurumiah naik terus kuari geus ngabisa. Haju ieu teh lain satelagaan lain sambarangan ilmu teh mulia tapi teh setiap jelema dibere kunaon haju pake neangan dunia nu hina. Dunia mah atuh pan geus ditanggung jawab ku Gusti Allah. Ayat lagi geus aya wa min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tapi kunaon haju make di tangan neangan make ayat deui. Segala ceramah neangan dunia. Segala kori neangan dunia goblok sia mah tolol sia mah pae. Awas sia. Kana neraka nyaho sia. Engke ge nyana hampura atuh ulah hampura sih bener sia. Tuh, urang teh kan kos edan tan. Jadi lamun kajahoan ku batur mah je Kiai Edan. Misalnya si Budoli keur kos kitu keur kitu atuh goblok teh nunjuk-nunjuk biasa aja ajangan diwujudkeun aya tajrid mah kos kitu karena sia teh ditunjuk-tunjuk tah ka deuleu tah ku muridna euy Ki Budoli OTM emang lah nyana kikituan sorangan bae ji balik ceramah juga kikituan heran nya asana isu ka gerogol nya anu kumaha goblok sia nu edan tolol meureun sia ye aing keur ngalempeng-lempeng diri aing pajar edan sia nu edan ye goblok meureunana sia tuh tungtungna mah ngepek bae pan ieu lah dicoba lamun teu dicoba mal bisa cobaan ye cenah ki uci ngomong we ka batur emangnya da teureuskeun kada ulah sok haja memperhatikan aing aing keur ngomong sia mah sia bae ulah sok nganilai ka aing. Nah, cenah mah mobil boga motor boga. Eta mah urusan aing goblok. Sia sok aju suuzon ka aing. Aduh ulah kitu cenah nganasehatan batur aing jangan teu nganasehatan. Nah, iya jelema nu kos kieu. Kudu diservis ieu mah. Ganti oli ieu mah budak ieu. Nongkeng sia. Ganti oli. Tejauhan nya tejauhan masyaallah batak ulah neuleuh Habib Lutfi mewahna ayeuna ulah neuleuh Gus Dur jadi presiden mewah naik BBNW ka hotel dari hotel ulah kolbuna deuleu moal dianggap bapak bangsa moal nyana di wali-wali di Jawa mun eueuh tanda-tanda moal Habib Lutfi kuari di kumaha-kumaha teu sabodo bae nu ngomongkeun emang para habaib eueuh ambalaya tetapi engke ge lentur lunak nu ngomongkeun nu kakula bae ge Habib sabaraha nu ngomongkeun Habib Lutfi karena dianggap kula deket beureun ngomongkeun Habib Lutfi gini-gini ku kula dilempengkeun teu ngarti nya kula pernah bebeja ka Habib ada Habib anu kenapa ngomongin Habib gitu biarin aja Habib lillahi taala kula pernah ngambejakeun sebab aya di Pekalongan Habib eta Habib itu ngomongnya biarin semaunya. Masalah jelema nu geus deukeut ka Allah jeung geus teresep kana dunia dek dicaci dek dimaki moal kudu kumaha. Mun Haji Pudoli anu ngomongkeun. Ye. Pas. Ya suliwa main ya. Masya Allah nah iya ayat teh ayat jangka munafik ketika orang ayat maksudnya mah sobalah seetik tentu pahit-pahit lah orang dek ngalengkah aya nu ngondang tatangga pahit dek dilillahi ta'ala pasti pertama mah pahit tapi terus bae ka Allah bere abdi Gusti bere abdi Gusti bere Gusti keikhlasan abdi aya udangan imkan urang na itu imkan ulah kira-kira bakal terjadi ganjaran ulah
kita kira-kira bakal orang imkan lalu gina orang cek orang Bandung mah ayo ka ditu teh lempengkeun segala rupa engke ge dibere ku Allah tujuan orang mentak cek Gusti Allah ukhruj min baitika liridoya keluar maneh ti imah aing demi neangan karidoan aing sia keluar ti imah aing eta bahasa ahli marifat diterjemahkeun ukhruj min baitika liridoya keluar maneh di imah maneh demi untuk neangan karidoan kaula maneh endek ka mana ku ari keluar ti imah endek ka mana endek ka warung teangan ridho aing maneh endek ka mana ku ari keluar ti imah teh endek ka sawah teangan ridho aing niatna sing lempeng maneh endek ka mana ku ari keluar ti imah maneh endek teangan ridho Gusti endek ka mana ku ari endek ka kantor sok awas teangan ridho dek ka mana maneh dek ka pabrik teangan ridho sok dek ka majelis taklim ge atuh aya nu henteu rek teangan ridho Allah atuh aya anu WA Masya Allah misqala dzarratin khairan yarah Masya Allah karim nah liridoya jang karidoan aing jang karidoan cak Allah berarti orang keluar teh Allah ridwan deui Allah ridwan teh demi keridoan Allah jadi engke ka mana bae urang deuk neangan ridho Allah bareng lempang ka pabrik nu ieu mah neangan ridho Allah nu mah teu nilai di akhirat lain bareng ka pasar nu ieu mah neangan ridho Allah nu mah lain atuh lain deui bareng ke kantor nih mana yang ridho Allah nih mana atuh lain deui engke di akhirat kan kaget di akhiratna kumaha siapan bareng jeung aing ka kantor kos sia maka surga aing maka neraka aing baheula ngaji di Cilongok ayo kadenge bae cenah mun kaluar ti imah neangan ridho Allah aing teh terus bae ngausahakeun terus alhamdulillah batak aing mah aman tuh, pasti lagi ngaji ke dia kecil ngomong. Emang ngaji dah hendak tanggal Ambon. Tuh kan. Nah iya ayat dia munafik ngan bisi ayat tanda-tanda kamunafikan hiji. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh lamun bae jelema teh sararuka ridho senang kana naon nu dibere ku Gusti jeung Rasulna tentang gonimah jeung sabangsana yakni aya pamerena nyana senang waqalu ngomong nage hasbunallah Allah teh nyukupan ka urang nah eta ngomong geus kitu lakana khairan lahum leuwih bagus teh kitu teh sayutina Allahu min fadli ke bakal mere Allah ka urang tina fadl Allah bahkan Rasul mere tina gunimah nu sejen mayakfina mentak kumaha urang niat namun urang ngerasa senang dibere urang teh asa ti Gusti Allah nyari hasbunallah itulah mun dibere berharap da ka Gusti Allah sayutinallahu min fadlih kitu keleh Rasul sayutina rasulu min fadlih yakni gonimah nu sejen nu bakal nyukupan inna ilallahi ragibun sanyana urang sadaya resep cinta ka Gusti Allah tuh tanda-tanda jelema hebat ketika manehanana dibere ku Gusti Allah henteu bersandar ka mah ngomongna hasbunallah eta nu hebat urang teh tah ieu teh dek di ka Allah keun teh hese boro-boro lu teu ngaji nu ngaji ge hese
urang teges ngaji tauhid dina ngaji tauhid teh kapan aya qaddaru arzaqahum wa ajalahum Allah teges mastikeun kana rizki jeung ajal dina Al-Qur'an geus telah dijelaskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha boro-boro urang sebagai manusia nu dibere akal jeung pikiran cacak-cacak hewan bae ge kuda sapi munding domba hayam kakutu-kutu kabeh dirizkian ku Gusti Allah salila aya kene rizki hirup rizki paseet atuh komo urang cek Ibnu Athaillah teh amalamun teh ama urang dibere surat ti bupati lantaran urang geus mengabdi ka nagara anu sakitu hebatna haju dibere surat ku bupati dalam bentuk tanda tangan bentuk surat teh kieu Zaid Anda telah mengabdi untuk mengabdikan diri kepada negara kami saya sebagai kepala Kabupaten Tangerang DT2 memberikan hadiah atau menaikkan gaji dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta misalnya tanda tangan sekian Zaki Iskandar baca wah bunga bebeja ka pamajikan tah geus urang mah pokona mah heheotan kunaon tah sabulan 3 juta geus bulan 30 3 juta belanan tah sabulan 3 juta urang tah geus urang mah geus nikmat aya nu nanggung jawab urang mah geus pokona hikmat percaya lain percaya deui geus jana mah tilok naon kitu ngatilok mah hiwal asal geus aya tanda tangan Zaki angsongkeun geus beres heuh nya mantep geus padahal ma Al-Qur'an geus ngajelaskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha hiji dabahan nu kumalandang di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian etapan surat langsung ti Gusti Allah tinu nyieun langit jeung bumi geus sia wahai manusia ulah sok rempan-rempan jeung ulah sok sieun-sieun ulah cangcaya sia dijieun ku aing dirizkian ku aing tah suratna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha pokona sia teh dirizkian ku aing tadi ge eueuh diayakeun ge ku aing haju ku ari sia dihirupan ge ku aing tah rizki sia hirup teh nanti aing tah ku ari teh aing nu ngarizkian sia eta tah suratna tah ayatna tah percayaan surat ti bupati apa ti Gusti Allah coba sia ayo bandingkan coba bandingkan tah percayaan nang ti Allah apa nang ti bupati tuh cenah ti bupati tarolol pan siapa Allah nu nyieun ya Allah nu nyieun Allah khaliqus samawati wal ardh khaliqus samawati wal ardh tapi orang cangcaya boro-boro nu teu ngaji nu ngaji ge cangcaya keneh bae atuh kumaha nu teu ngaji geus dipastikeun ku Gusti Allah anu mastikeunana masih kece cangket tah ngarobah keyakinan ngaji teh lain ngan sakadar wujud kidam bakom mukhalafah li hadi qiyam bi asbah lain sakali tah yakinkeun supaya karasa ngaji teh karasa kehadiran Allah lamun geus karasa kehadiran Allah engkeuna mun Allah mere radu ma atahumullahu wa rasul wa qalu hasbunallah urang dagang mah dagang tapi pan untung jeung rugina mah Allah nu nangtukeun urang dagang masyaallah isu keneh urang jal-jal nu meuli hasbunallah alhamdulillah aya aturan dagang ti isuk datang ka sore eueuh nu mampir hiji-hiji aja Allah eta mah beureunanan urang teh hendak ditenangkeun supaya ulah ngitungan duit. Tenang saja kalau teh tenang. Geus HS dagang. Jadi bari dagang bari HS. Tenang, aya mah eta manfaat. Tah, ieu dan Allah. Ketika aya subhanallah. Urang teu teu karu atuh Allah nu ngatur teh Allah ngatur urang bari dagang atawa teu cicing bae. Diharap marinya kelantas be subhanallah ka Allah aya nu liwat Haji kenaon teu keur naon
di bangunna tenangeun amat lah geus kolot ieu mah teu barinya kelantas bebe dari beuh gawe mah subhanallah ketunggannya naon henteu ke kula ka dieu datang ka dia mau bandang masyaallah hiji 10 kilo ya Mang Haji hampir paehnya nak eta kan hasbunallah ya Allah ya Rabb hese tah lamun urang yakin ge aya bae atuh Allah anu tanggung jawab sih Allah nu nanggung jawab urang dagang keur tani keur keur henteu na ditanggung jawab ku Gusti Allah kajen kuku mage engke aya bae tah aya bae asal yakin ka Allah tadi dulur-dulur we dulur urang karunya amat nya kuari dagang henteu tani henteu ih karunya amat lah aing ieu keur maju dagang ku aing dibere nang saha eta tah ngalunturkeun hate dulur masyaallah kan cih niku baca Pak maji pendi karunya apa majikan teu boga dagang ja kitu bae misalna aya nini datang ka dinya Assalamualaikum maji keur naon iya daripada cara kawin mah tukul apa umur 80 tahun eta ge fadl Allah eta atuh tinggal ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kieu-kieu teuing Gusti tuh siapa tauhid teh jadi balik kitu hasbunallah ya Allah inna ilallahi raghibun saenyana kaula maresep jasa ka Gusti Allah nu mantak ieu Gusti Allah nelikeun kalbu urang sakumaha dongeng teh sakumaha dongeng Kangjeng Nabi Isa ngaliwat ka jelema keur zikir be la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tanya mayah miluka naon anu ngajurung ka anjeun antas kura zikir anjeun teh naon ya jawab Nabi Allah Isa alaihissalam abdi zikir teh khaufan lillah abdi sieun ka Gusti Allah tunjukkan ka Gusti aya jelema zikir sieun ka Gusti bagus cak Gusti ahsanta asabda wa ahsanta bagus belakat deui aya deui lu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah datang deui Kangjeng Nabi sakit mah milu kan tazkur naon anu ngajurung ka anjeun zikir anjeun teh make zikiran Gusti Rasul Isa abdi teh zikir ka Gusti Allah teh ieu teh lantaran resep rogbatan li sawabillah abdi meresep kana ganjaran Allah abdi hayang meunang ganjaran nah mahabbatan wa rogbatan lillahi ya raghibun rogbatan wa mahabbatan bebeja Gusti aya nu zikir ka Gusti teh ieu teh hayang ganjaran resep kumaha bejakeun ahsanta wa asabta bejakeun bagus maneh bagus terus nah deui kapanggilna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah datang deui assalamualaikum salam mayah bil kantad naon nu ngajurung ka ajeun maneh zikir teh henteu naon maksudna naon maneh make zikir apakah sieun ka Allah henteu apa resep kana ganjaran henteu sugan sieun ka neraka henteu abdi mah hayang surga meureunana di hayang ganjaran sama sekali henteu atuh maneh ieu make zikir abdi teh sebagai hamba Gusti Allah urusan ka surga jeung urusan ka neraka geus liwat abdi mah tah kumaha Allah bae ngan abdi mah sebagai hamba abdi teh hamba nu hina tadina eueuh jadi aya ke bakal eueuh deui salila abdi aya abdi teh jelema nu hina atuh mantak naon terus-terusan per detik inget ka Gusti Allah jam moal kebel di alam dunia cek Kangjeng Nabi Gusti ieu aya hamba Gusti modal kos kieu iyalah al muhiqqun al muhaqqiqun eta tah nu bener jeung sangat hebat eta nu bener tah
Kaki Nabi Isa berakati horenganan jelema teh anu nomor kahiji zikir ka Gusti Allah segala rupana sieun ka Allah bagus. Nomor kaduana zikir ka Gusti Allah ibadah segala rupana teh lantaran resep kana ganjaranana hebat. Nu katilu mah luapang hebat-hebatna teu sieun ka neraka teu hayang ka sorga. Hiji bae pengabdian ka Gusti Allah seutuhna abdi hamba Gusti Pangeran abdi sebagai hamba deuk ibadah ka Gusti. Adapun sorga jeung neraka kumaha Gusti bae abdi mah tah eta nu hebat. Pan urang mah teu bisa eta kos kitu. Ada udang di balik batu urang. Urang mah mere atuh udangna gede. Udang mah kekerepekan. Barang geus kitu Kangjeng Nabi Isa teh selang sababaraha poe lila kapanggih jeung jelema nu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Waalaikumsalam. Cik Kangjeng Nabi Isa maya milu ka adat guru. Anjeun zikir naon? Apakah sieun ka Allah? Lain. Hayang ganjaran? Henteu. Lain ulama. Apakah sebagai pengabdian? Lain. Naon atuh? Hehe. Ieu kan raja. Abdi zikir supaya raja mere. Kangjeng Nabi Isa bebeja ka Gusti. Ya mah Gusti ieu mah lain dinu tadi teh. Ieu mah zikirna kos kitu. Neraka. Cek Gusti Allah eta zikir bentukna mah zikir. Tapi Gusti Allah teu ngaku tah kos kitu mah lain ka aing tah mah, lain sieun ku neraka, lain hayang ka ganjaran, lain sebagai pengabdian. Kunaon atuh make jeung hayang dibere ku raja? Kunaon atuh make hayang dibere ku jelema anu ngundang? Kunaon atuh hayang dibere ku tatangga? Geus ku aing disadiakeun ka Gusti Allah tuh neraka jahanam jang nu zikir niat mah bade kos kitu. Lain masalah. Mikir. Atulah ka kulumnya na beulnya. Ya Allah. Iyalah inna ilallahi ragibun. Titahna ragibun ilallah. Cinta ka Allah, resep ka Allah, resep ka Allah teh hayang sorga. Bagus. Resep ka Allah teh sieun kana siksana. Bagus. Resep ka Allah teh hayang sorga teh hayang neraka. Hiji bae ka Allah na we. Eta mah leuwih hebat, leuwih bagus panghebatna. Nu ulah ge kaluar tilu-tilu. Rasakeun ku urang lamun urang diondang ku bupati hayang naon pun? Hayang naon eta Haji Pendi? Tuh kan emang sia mah jurig neraka sia mah. Hayang naon? Lempengkeun si hade tah dongeng Kangjeng Nabi Isa. Masyaallah iyalah inna ilallahi ragibun. Kudu hasbunallah urang. Ulah cara munafik tadi. Munafik tadi mah di mana dibere ngalem, di mana teu dibere nyacat, di mana dibere senang, di mana teu dibere belu munafik. Urang ulah boga karakter kos kitu. Dibere cara model tadi, zikirna ka Allah apa sieun neraka deres. Zikirna ka Allah resep kana sorga bagus. Zikirna ka Allah teu hayang teu embung neraka teu hayang sorga. Hiji bae pengabdian ka Gusti Allah hebat. Muhaqqiqunal muhaqqiqun. Nu katilu nu ulah mah zikir teh hayang dibere ku bupati, hayang dibere ku gubernur, hayang dibere ku tatangga, hayang dibere ku presiden, hayang dibere ulah teh kos kitu teh diulah-ulah ge kitu deui. Kitu deui. Aya aturan mantes di pendopo bebeja babarengan sia dibere sabaraha can datang ka imah sigara itu tadi sisi mobil sia sabaraha je budak ngundang tsunami teh kiai tolong ulah sok ngalieu ka dieu sih tadi jadi di kiai aya tadi dia tah kiai sarua jeung ieu sarua. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan orang kabereh dibere cerah ku Gusti Allah, dibere caang ku Gusti Allah, dibere lempeng ka Gusti Allah, sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa orang nu geus dihampura ku Gusti Allah, nu encan supaya ulah kalampahan ku urang
akhir hayat urang husnul khotimah. Dulur urang, emak urang, bapak urang kabeh nu geus maot mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin wal